Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sungrini puji sinarang syukur kasanggakeun ka Gusti Anu Maha Suci kalayan we di mantena urang tiasa riung mumpulung paamprok jongkok di tempat ieu anu dirahmatan ku Gusti Allah. Terhilap salawat bima salam kasanggakeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap kasanggakeun ka para sahabatna, kulawargina, tabi'in, tabi'atna, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Bapak, Ibu anu leuwih kahormat, sareng rerencangan simkuring anu leuwih cinta. Simkuring bade ngaturkeun nuhunkeun ka panata acara nu tos masihan kasempatan ka abdi pikeun ieu biantara. Abdi ngadeg di dieu bade ngadegkeun biantara anu judulna ngurangan sampah plastik. Hadirin anu leuwih kahormat, arurang kudu ngurangan sampah plastik sabab eta teh hese kanggo diuraykeun dina jero taneuh karena ngabutuhkeun waktu jeung kauray teh dugi ka puluhan taun pikeun sampah eta teruray. Sareng pamiarang micin sampah plastik di mana wae eta tiasa nyababkeun banjir jeung longsor. Sampah plastik eta lebat ka saluran cai eta tiasa nyababkeun banjir jeung pame longsor eta sampah plastikna seueur dina jero taneuh anu nyababkeun tanahna labil. Jadi arang kudu tiasa ngajaga lingkungan tong micin sampah plastik mun tiasa ge kurangan sampah plastik. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur ku simkuring. Pami aya basa kuring anu kurang marenah, semoga biantara anu didugikeun ku abdi aya manfaatna kanggo sadayana. Sakitu wae ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.